Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Oke, urang ayeuna teh keur aya di Majaleng, kadak teh ayeuna. Urang arek jalan-jalan ke Majaleng. Soal ningali sosial media teh pinuku. Naon ya eta teh kebenaran muncul tinggi naon teh nya. Kabita teh gitu we urang leuweung teh anu bos anu di leuweung kan ayeuna. Ayo jalan-jalan lah. Majalengka yuk. Cintai lingkungan, cintai kebersihan, apa nama lah, buang sampah di tempat dua yang berbaras berang, apa nama, atur nuhun pisan lah Ridwan Kamil, sareng ka Bapak Bupati Majalengka lah, ayo mah, nuhun pisan lah, apa nama Majalengka, maju. Lihat keadaan lingkungan sekitar, mari jaga kota kita dari sampah berserakan. Cintailah lingkungan, cintai kebersihan, cintailah lingkungan, cintaku untukku. Ini Majalengka, kota tercinta, yang bersih, nyaman dan indah. Ini Majalengka, kota tercinta, kota kecil kebanggaan kita. Oke, atuh nuhun pisan lah kemarin geus nonton reh aing. Kade ulah poho di subscribe heula channel urang ya.
Behaya kemajuan orang terus ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.